Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten wargi sadaya tepang deui sareng simkuring Budi Rahayu Setiawan Jumaah 12 September 2025. Danget ayeuna simkuring nuju aya di Universitas Pajajaran kampus di Pati Ukur. Perenahna aya di Aula Geraha Sanusi Harca Dinata. Tah ayeuna simkuring tos aya di Aula Geraha Sanusi Harca Dinata. Dina danget ayeuna teh baris aya pagelaran gending karesmensi Kabayan anu diproduksian ku Pusat Budaya Unpad. Ieu pagelaran teh dina raraga Dis Natalis ke-68 Universitas Pajajaran. Hayu ayeuna urang sakseni sasarengan. Gending karesmensi Kabayan teh janten Kabayan ya Bapak. Mohon janten Kabayan sareng show director kanggo pagelaran si Kabayan. Produksi nu ayeuna mah kaetang singat, ieu teh mung aduh bentar. Mung sasasi janten salerasna mah rada kirang puas dina proses teh, tapi alhamdulillah sok sanaos sakedap sasasi tapi da nya kumaha deui atuh da seueur nu sibuk simkuring sanes seniman praktisi unggul da ngawuruk gitunya di SMK 10 da nu sanes oge seueur nu daramel janten sabulan ayeuna teh istuning diperegetkeun sing ngawujud janten garapan nu sae. Ya, akan sareng Kang Indi. Sareng Cahayu. Rame pisan reueus kumargi anu tampil di payun kampung tadi teh sanes mengumpul di Unpad tapi aya di SMKI, di SMK 10 Bandung sareng sanes-sanes deui nya. Rasueus pisan kanggo anak muda zaman ayeuna nya anu masih keneh nya ke ieu budaya Sunda. Beres pisan rame. Oh, laras pisan anu didugikeun ku Ayu wirehna dina pagelaran gending karesmensi Kabayan ieu seueur pisan para ilmuwan nya cenah ya. Tadi teh aya Bu Ida Rosida, terus oge anu sanesna. Tah ku kituna kangge pesan mungkin ya kangge nonoman Sunda biasa mengangkat deui budaya, ngagore deui budaya ku nonton gending karesmensi Kabayan ieu. Sanes kitu kan. Nuhun datangnya. Kamu ibu mahnya ieu teh nostalgia kapungkur sok nonton nuju si Kabayana kata Judi Nirwan. Tapi secara kualitas pagelaran teu benten sih. Malihan ya kan pangrawitna mahasiswanya terus sarae gitu ya di Unpad dan kualitas suanten terus nayaga gending gitu saya lah. Nah teras oge kedah nama paminten aya oge nas teksnya kamu barudak ayeuna kalau barudak anu Gen Z ayeuna supados ngalartoseun gitu nya. Ari intragan ibu mah ngartos resep itunya da asa nostalgia asa kabur. Tapi duka marurang kalihan nu anom gitu lah. Waktu kami aya teks kata napi hiji waktos mah biasa teu janten gaya nate naon teh Kabayan kiwari gitunya. Dia kan kostumna masih kapungkur. Jadi ieu mah tuning aslinya asli. Padahal biasa oge dimodifikasi janten diluyukeun sareng pajamanan ayeuna. Wilujeng we ka Unpad. Pamirsa, ayeuna parantos aya dina pamungkas pagelaran gending karesmensi Kabayan. Urang sadaya tadi parantos nyakseni saena suksesna ieu pagelaran. Poh tina panggung, para pamain sareng sanes kantana.
tepang deui dina pagelaran salajengna Sampurasun.